Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur nu aya di lembur baraya nu di kota simkuring keresan tepang sarang CEO Doma Garut. Saya Pak Haji Uum. Pak Haji Uum ya, alhamdulillah panginten anjeunna nernak ke doma nyong ya. Alhamdulillah tos aya 1000 doma mah di bumina. Tah makana bilih anu peryogi doma kangge peunciteun, kangge uruseun tiasa ngahubungi ka Pak Haji Uum. Anu alamatna di Gunung Peundeuy. Insya Allah mang manaha marurah domana Lumayan. nah standar lah pokoknya namanya lamun meuli doma di batur 5 juta bisa di pau malah 4,5 juta Ya. nah nu penting mah bisa ngahirupkeun para petani atau nabi pola peternak domba Garut khususnya sareng domba Tasik nya tah ieu Kang naon mang ya Domba. nah ieu Kang naon ieu itu naon namina teh jukut nah jukutna tuh tos di aritnya oh alhamdulillah senjata naga aya arit ini ya tadi teh kange marab doma 1000 cekap sakieu jadi sak doma teh sak puruluk tak itu maraya nuhun mudah-mudahan Pak Haji Uum sing sehat ka bilih peryogi doma mah tiasa ngahubungi ka Pak Haji Uum di Gunung Peundeuy Purbaratu hatur nuhun sadayana alhamdulillah tepang sarang CEO Doma Garut hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.